Di akhirat, di akhir zaman engke kan orang bakal datang Dabah, bakal datang Dajjal, bakal Imam Mahdi. Saat-saat Dajjal datang ke mejeunah rit anu luar biasa. Kemudian gitu Dabah, nah ya kan ayat tulisan kafir di inggi surat. Sebenarnya mah lain engke mah dijelaskan secara nyata. Ayeuna ge ku para aulia Allah mah, ku para aulia Allah geus katebak. Nu mantak caririk para aulia Allah mah ti peuting teh. Sebab naon? Ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat. Ditarang manusia geus aya bahasa munafikan. Nauzubillah min dzalik lamun eta kabawa terus ka akhirat. Nu mantak eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat, jang keselamatan bangsa, keselamatan negara, keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge.